Ya aing hayang nyanung aing lah. Karep mah kumang ke lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini aya Pak Aduh, Ustad, mohon iya ya. kumaha Menuju damang? milari kebun kangkung itu ya. Cari lingi sok. Kopi ya. Kebun kangkung mah aduh yo nya Mohon. alhamdulillah ya. Lagi mohon. Asa leuwas sih tak ya naon ya. Ya mah di samping ya we, ya mah pribados mah ya Pak Ustad teh di samping sambil dia dipapalerkeun teu bisa itu. Kahoyong teh nya ieu teh. Mohon. Nya sok sanaos teh emang pami ieu mah rada saat itu rada bertolak belakang itu kahoyong teh. Tah. Sing sok kedalkeun bisi gering nang tunggalang layung ya. Mohon. Iya teh Pak Ustad. Abdi saya kahoyong nya aduh di palidinya saya aya ieu. Nu lelengohan cenah rana, abdi teh hoyong nyanung. Waduh eta pewanianan nya geus boga naon ieu teh hayang nyandung. Mohon dakeun dari Pak Ustad mah sugan we sing janten ibadah kita abdi teh hayong ngaduakeun pamajikan teh. Dah tapi dah kumaha nih gitu itu mah kurasku yeuna ku bahenolna teh Pak Ustad teh aduh. Lain kece heula ieu. Asal jadi ieu ya. Lain boga naon gitu eta jeung hayang nyandung abdi mah. Boga banda sakumaha gitu. Abdi mah bade ieu we bade nawaitu rek satya. Lain nawe itu Satya pan kudu diparaban meureunnya itu boga banda mah. Pada panggil dasarang ke gaya rezekina tuh Pak Ustad teh ya. Lain mun kitu mah cara Pak Ustad boga pamajikan opat oge pan Pak Ustad mah kahiji boga pabrik di Majalaya. Kadua boga trayek angkot di Bogor. Katilu merentah dihareup santeuna Bandar Beas merarapaleun tah gitu. Kaopatna tos puguh merentah sawah oge kebon kangkung oge nangis boga banda sakitu acan itu wawanianan itu kada bisa ngamadaratkeun ke lain iya dah Pak Ustad kumaha atuh da ieu mah sugan we teh soleh da soleha ieu mah awewena atuh ieu mah ku abdi teh bade di canak ieu we ikeun mah di kawin gitu. Lain gitu pan kete meureunn ka saha deui minta pangabutuh teh ka dieu dicik deui ka dieu Pak Ustad deui rudat engkena teh balik wae balik pikiran deui. Nah, aing mah minta pendapat teh kieu aing mah ya. Kemarin tuh aing mah teu bisa dieu, aing mah sajana rek baik-baik aing ieu aing kawin. Abong kena urang pangangguran aing mah di hese pisan aing minta izin kitu lieur. Keur aya kahayang gitu. Heuh da teh da hate mah da bener teu bisa dibohongan lamun geus aya kahayang teh deuh. Heuh da teh da heuh nya eta minum budak geus jadi jiga kerewedan ieu teh. Hayang ieu hayang ngalaman boga ieu lah majikan dua cenah ya cuman Pak Ustad dia lah kadalah geuningan aya assalamualaikum. Salam. Aduh lagi kada lagi punten aduh kumaha damang Pak Ustad. Alhamdulillah. Ya aduh nuju ieu nya kalarasan nuju niis mohon ieu teh mohon tos eta taenkeun eta ningan tah miwarang semprot bieu si Abah. Oke, kebon kangkung itu disemprot itu terus lami. Mohon. Ya teh. Sanes teh, Pak Ustad teh pribados teh. Bade naroskeun. Mangga. Teh janten unek-unek ya teh. Aya naon sok atuh. Burudulkeun kayaknya. Perihal mah teh perkawisan pribadi teh. Ieu mah ye. Mangga sok hoyong naon atuh. Tah kumargi kitu ya teh pribados teh bade naroskeun. Hayang ieu teh pribadi saya kahoyong. Pami ayeuna mun pami nyanung eta teh cicik dia Pak Ustad mah meureunna tos hatam lah dina kitab-kitabna. Eta dina keterangan teh kumaha teh ieu misalkan mata kata nepi haram api ku doraka apa dosa kumaha teh ting. Oh tos sawios ai bade ngawayuh mah asal mampu nu penting nama. Oh gitu. Meureun tah mampu adil. Perlu ngahartaanana mampu tah ayeuna meureunna pribados rek naros. Mampu henteu meureun tah. Insyaallah eta teh Pak Ustad teh. Kumargi abdi aya kahoyong da kumargi kieu di satu sisi. Manya ada proses sareng tahu wae. Oh, mohon. Hoyong sekali-kali mah sana sekali-kali hoyong dodo mento atuh namanya kada hoyong sareng tahu wae nya istilah mohon tak kitu Pak Ustad teh. Oh, meureunna atuh ieu kieu meureun biasana mah meureun sareng japuh wae cenah ayeuna hayang kana baneng meureun kitu. Tah eta nyakseni pisan teh Pak Ustad teh kahoyong abdi teh eta sabaresna mah teh. Mohon tah. Cik. Tawih deui meureun tah, gaduh teu meureun tah modalna gitu. Insyaallah teh Pak Ustad teh. Atos teh tos di yeukeun. Atos di list-listkeun teh ku abdi teh. Oh, ieu
mung pangendan perkawis kami dinu kolot kedah sakieu dinu ngora kedah sakieu teh meureunna nya saya udah ka ulah seur kilir dinu kolot dinu ngora anu kolot diabaikeun gitu nya mungkin anu kolot mah terus janten kerewedan gitu nya gitu kan terus begitu terus jadi kan pohon anu kolot ayo Pak Ustad ya mah mohon coy hayo we meureun eta gentong we dinu ngora gitu kan istilahnya da meureun nya salin mah abi teh sanes kabur teh atas kawasan lah di jalanannya mohon ya mangga panggilnya kalau banyak karena kategori eta meureun nya tos mampu mah sadayana mangga moal anu ngalarang gitu mohon tah gitu Pak Ustad ya teh pribados teh naroskeun eta hungkul aya kahoyong kita caur Pak Ustad cenah nya me aya keteranganna mangga wae bade iraha atuh kayak urang anteur gitu bade iraha mohon mangga sekalian abdi teh nyongkeun nyerenkeun teh berenang kita Pak Ustad karena kami toha teh berenang seren sumeren teh gitu nya arah uningnya ulah rencepan atuh Pak Ustad mohon yen meureunna tah ieu teh meureun den ule tibabakan ye mangga dipasrahkeun ye anu sawahna meureun teh teu ieu teh satungtung deuleu gitu kabates gitu mohon pokona mah si raja kaya we gitu mohon tah ya mah pokona mah gumuleng Pak Ustad ya mah gitu tah pokona mah tos moal ieu deui tos moyan gan ule dieu teh moal bireuk we kitu nya lamun naroskeun mah moal bireuk lah gitu mun kayak urang wartoskeun meureun tah ka kaditu ka calon besan meureun gan ule bare-bare bisi teu percanten mah gan ule dibabakan mohon taroskeun we anu sawahna satungtung deuleu tah gitu mohon ya